Ayeuna beres muharaman dendam picen ganti ku silaturahmi, ganti ku sifat da aya pangaaputuh mah ngadadak kanu deukeut menta tul meneh jeung judoh jeung deukeut heula akur insya tatangga bunga milu tatangga sedih milu kudu kitu kun kaliyadain wala takun kal udunain cek Imam Ghazali. Hiduplah kalian seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Kanan kiri beda profesi. Anu katuhu kanu ngeunah-ngeunah wae. Sate, pais, lobster. Nu katuhu wae sambal lalap, nu katuhu nu kenca mah hayang nyekal ge ulaheun. Seboh beuteng mules, ini ka WC cek nu kenca biye bau aing. Cek nu kenca cebok terus bener deh, tapi teu parasea akur sababna naon, sabab nu katuhuna teu sombong, nu katuhu sadar cicing dina kamuliaan, sadar moal sukses lamun teu dibantu ku tatangga nu deukeut nu kenca. Makana ketika menang milik gede init kamol meuli jam tangan pangmahalna dipasangkeun di tukang cebok, di dangdanan tukang cebok jadi gagah kitu jeung tatangga teh geura berbagi leres teh. Ketika katuhu kamusibahan ateul teu bisa gagaro sorangan, nu kenca hideng teu kudu ditelepon ngagaroan. Coba kitu hirup teh jeung tatangga teh sing era kuleungeun. Beda profesi tapi akur wala takun kal udunain, dan janganlah meniru kedua telinga. Kumaha ceuli katuhu kenca ceuli lamun diukur ti tukang paling sajengkal deukeut, tapi sok sanajan deukeut eta ceuli nu katuhu can pernah amprok sakali-kali acan jeung nu kenca. Nu katuhu hayang panggih jeung nu kenca lewat hareup, nu kenca lumpat ka tukang. Sok aya masyarakat gitu aya panggil di persimpangan jalan gusti kajauhan katempo molototna mengkol nata bibir nyengsol nu belah itu balik sirahna ka dieu nu ti dieu ka dieu ditempo duana geus nyungsep di sawah lebok sia akur kunabi digambarkeun satu tubuh kita itu Islam satu dengan yang lainnya, betul? Sing era ku suku beda profesi awaknya, suku jang lempang leungeun jang nyekel, panon jang ningali cepil jang nguping, letah jang ngasaan lambai jang nyarios, hidung jang ngisep udara, leres teh? Beda-beda pagaweanana tapi akur kompak saling merasakan sapapai sama manis. Ditajong indung suku kana batu nepi ka getihan, saha nu pangeulana ieu saha? Bewer pada tetangga jauh nu cilaka dihanap bewer nu pangeulana monyong cek leungeun aya naon satewir cek bewer itu tetangga dihanap cilaka tulungan-tulungan leungeun turun nulungan mencetan irung simpati sok sanajan teu babantu oge milu nyengir ngariut mondokan panon simpati milu cerik ceuli nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyari huntu ge di jero kekereket nu teu disangka bujur dibenerkeun tulang nu bengkok teu kuat nahan ka nyari meni berat beret brot gogoakan simpati kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu mah hiwal cuek teu pipilueun si eta mah ngarengkol we di jero ieu amit-amit ih teuing si eta mah teu pipilueun tara jelema teh apatis masa bodohan leungeun mapak pikpak mencetan irung nyengir bibir sampai ka monyong-monyong huntu kakareket ceuli nepi ka beureum-beureum bujur ge parat-parat panon ceurik eta teh mah ngarengkol molor we di jero eta teh cirina jelema licik si eta mah licikna kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea amil kudu diteang penghulu kudu diteang tamun si eta aya minat aya niat saksi kudu aya walina kudu aya bahkan kudu diresmikeun make surat-surat resmi SIM STNK BPKB naon SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit di dinya nu katilu BPKB bukti